agama maneh robah saukur gara-gara cinta salila maneh hirup bibir maneh digunakan ngomongkeun kolot. Embung ampun kuring hayang balik. Hahaha, iya kelakuan bakal dipenta pertanggungjawabanana jeung ka umat anu sasabtu jalana rasakeun siksa kuburna. Hahaha. Ampun Iteng kuring hayang balik. Akang kabayan, Iteng kunaon ceurik? Sujudan Kang, sujudan nipu Iteng. Kabayan si Junaid manipu padahal mah si Junaid geus boga anak pamajikan abah era ayeuna mah kumaneh. Ayeuna mah maneh direstuan jeung Iteng asal sifat maneh jadi robah. Abah bener. Bener. Kabayan janji arek ngarobah sikap kabayan, tapi abah bener. Kabayan bener dah si Iteng mah hayang keukeuh ka maneh. Abah bener. Kabayan, mana janji maneh? Kadieu heula kadieu. Nyi kuring teu jadi melat si abah, kuring rek tobat. Janji naon eta kabayan? Ikieu abah, ambu, si kabayan teh aya niat rek teu bener. Melit abah jeung ambu ameh ngarestuan si kabayan jeung si Iteng. Abah ambu hampura kabayan boga niat teu bener rek melet abah jeung ambu, meh abah jeung ambu ngarestuan hubungan kabayannya si Iteng. Astagfirullah, Akang. Ayeuna ambu geus ngarti, ambu geus percaya ka kabayan. Sok tentukeun tanggal jeung bulanna maraneh kawin rek iraha. Warasa sih santosna Iteng jeung kabayan ngayakeun acara pernikahan. Kabaya jeung Iteng hidup bahagia.